kunaon? Galau Galau kunaon? Lah galau tuh geus kawin mah. pugu eta karena geus eta teh galau deh ka pasea deh ka. Pas aku naon? Jeung pamajikan gara penting tadi. Kunaon? Pasea teh paseana gara-gara weuing hayang ningali main bola da buku rame-ramena. Mainan ningali film ajab. Da buku ajab teh aing jadi sok kumaha geumeuning sieun. Heeh sieun. Terus masalahnya eta jadi duhder gitunya. Duhder aing langsung eta mah. Soak dudana eta tika subuh eta jadi teh tika mani aing teh langsung. Heeh. Aing menurut dekanya, mikirnya tuker tamah lah awe maneh teh. Jeung naon? Jeung listrik. Ulah kitu goreng-gorengnya teh majikan aing. Goreng-goreng oge. Tibatan gitu sok. Tibatan tina film. Nah kesaluran. Tapi ya sih nya kudu kumaha atuh nya. Mending keneh tuker we tamah jeung tiang listrik lah. Mau mah terima deh kak. Maunya nya lo ka tiang listrik kitu-kitu ge aing masih kena cinta atuh. Anjay, kos aing teh goblok. Aing mah apa bajikan teh nurut. Di kuku mah ge nurut, tungkul pokokna mah di kuku mah ge. Lu satu buinya. Iya atuh. Tapi kalah buy. Emang mana geus kawinnya? Hah? Emang mana geus kawin? Nyata pas aing hudang sare teh eueuh kabeh pamajikan teh. Buk. Iya. Ngepas mandi dia euy. Aya picar tahun. Nyaritakeun mana? Urang kan kemari ieu. Heeh. Noel awe. Cebak-cebak awe. Terus kumaha? Aing digampar rago beungeut aing. Emang mana nyabak naon gitu? Nyabak leungeun, nyabak sirah, nyabak ceuli, nyabak suku teu pira aing digampar geplok we. Salah tuh buy, salah besar eta sabarana mah kudu teu kuat teh main duitkeun teh. Heuh nya teh power. Mana hayang nyabak gratis bari pokona mah ngajak cipika-cipiki mah. Kumaha resep aing gitu deh euy. Tah. Anu mitina tah. Dikitukeun tah dibelaih heula. Naonna? Tah cangkengna terus geus nya asup kana bujur. Tah tepak tinong nih gede tah kos genang. Geus itu cenah mari ka tukang. Karawak kana sudah kieu tah. Gitu. Kuateun mah eta mah lain ngabok ka maneh lain na moal kitu beda di caritana. Langsung eta mah ngajak ka oyo akhirnya aduh rada gede gitu sayang atuh. Atuh nggak gitar teh? Bisa deh kak? Bisa nanon tuh? Bisa we. Boy, nggak ngerti ya. Ngerti gue naon? Udah ayeuna teh nya kuing ditanya kitunya. Jang keur naraon? Jawabna kumaha cing? Naon? Kamu nanya cina. Anjir eta kakot asa kitu deh kak euy. Dinanya. Ngina deh kak. Nah makanya jawab kitunya. Teuing deh kak. Teu apal deh kak. Kamu nanya itu? Tah eta we deh kak anu dipika bingung nama kumaha nya jaga lamun waktuna maot main teh di alam kubur. Terus tanya ku malaikat teh marobuka cenah. Berenang. Kamu nanya eta kumaha nya bangun digenir eta kak? Taplek berenang. Heeh. Tak kira budak teh cenah. Eta jeung cenah merenang kat cenah kunaon cenah merenang genir uing cek malaikat jawabna kumaha cing? Naon? Kamu nanya. Kamu nanya. Boy. Emangnya galau lin? Galau. Kunaon? Hah? Kunaon? Oh duit. Oh duit. Atuh maling we atuh ngaran maling aya. Maling. Emangnya banget burik ya yang satu mantap jadi maling lah. Kan bae ya sampingna aya tah. Sampingnya mantas mah penuhna hideung konan. Eta mah kesel lawan tarugingan. Sok naon? Aya botol kosong teh naon eusina? Botol kosong naon eusina? Heeh. Naon atuh eusina? Nanya wing nanya ka maneh ulah main nanya. Cimani. Sok ngaco tinggal Cimani eta mah. Itu naon atuh? Eta maneh kudu ngocok lama ke sabun. Naon atuh naon? Nyoin heuh. Naon? Nyoh. Kapal ngan ulah protes manehnya, ulah komen deh. Eta geus eusina mah eta. Kapal. Naon teh aing liur aing ngelek bagung. Yang itu deh kak Hah? ngomong we. Oh hudu deui. Naon maneh ka dieu teh ngaganggu saja. Ganggu deh kak nanyakeun sababaraha poe urang teh hujan nya. Panasnya. Kudu kideung aing ge euy. Tematakan maneh teh ulah panasan wae. Ada kumaha tuh. Tapi yang mana yang teh hujan mung. Kumaha? Krek cenah cek batur cenah kudu ngamain ucing cenah. Memang bakal hujannya? Ajaran we. Tama kumaneh. Berarti berenang hujan teh
Dari ucing. Hanya ucing lah. Oh, nu kitu sebut aku mah. Rahmat, nu kitu mah sebutna ge. Oh, dari Rahmat. Rahmat. Nu kitu mah. Rahmat geus sarata ti ucing teh beuteun teh. Di manian. Tapi kamari kudek ditanyakan ka si Rahmat. Mat, kamari mere anyuin hujan. Teu ingat udah yang kersare cenah kamari mah. Kelo jelema ya. Masuk akal ka kieu. Bener kan? Ah, boedan si Rahmat. Aku ingin menjadi pelangimu yang terbit dari barat. Itu keur galau gabung Sopiandi. Galau kunaon? Mana teh nyaho? Henteu deh Aing ka. kepikiran nepi ka ayeuna. Kan mana nyaho teh aya war-hawar teh ti tetangga aing ka mereka kawin-kawin. Henteu sih, tapi awara. Tunangan. Oh, tunangan atuh. Ini niatan tunangan nih. Tunangan mah apa? Ngancina teh tulus teh kunaon mah sasabetul tulus tah? Ieu masalah teh. Hmm. Urang teh nya pokona mah geus siap-siapnya urang boga duit 5 juta. Gede gede teuing. Hah? Gede teuing. Iya, teh gedean. Oh. Geus kitu teh nya ti awena ge geus siap. Heeh. Tah, geus kitu teh. Awena pada mau siap-siapkeun tah. 5 juta teh kurang keneh, Bu. Duit teh. Hayangna sabaraha? Hayang 10 juta. Oh. Tah, geus kitu teh. Ainung urang teh mah atuh jual atuh tanah anu di tukangan imah teh. Cek indung urang teh kieu ngomongna ulah atuh jang ulah dijual tanah anu tukang mah cenah. Nya naha mah eta mah tanah batur cenah make dijual maneh. Lah, ini nyeblak Bung. Masuk Buru-buru. Malah Buru-buru udah balik lagi kudet ge di akhirat mah apa buru. besok lagi mana mah. Utang 2000 oge. Nah, di sebelahnya. Hah? Nah, be. Ngomong gratis sanonya. Ah. Gua beakeun dah. Masuk we. Gua beakeun. Coba. Pada ya kelar heula. Hah? Sok we buru. Beakeun. Sakalian pamayarkeun ke warung. Anjir.